Botak di mana? Anjing. Rawan itunya barudak masyarakat memikir dia segala bahwa menurut mantuan dan rajang itu guna pisan. Botak di mana sih ya? Tak kayak naon tak. Siap botak anjing. Palontong pisan ting. Kumaha mun aing nyeren ting? Sana dek nahan. Balik mah. Ya ere kata udah mau monok maneh. Ada. Maneh ka dieu dek naon? Dek mantuan dewek no. Ya mau jukut. Siapa wah gadan ting. Ngas mantuan dewek lah. Berat. Make berat. Siap boga domba. Enggak. Nah atuh teh hari. Mau balik ini. Geus bae dombana jangan dewek. Entong. Nah, entong. Ulah. Hela atuh tingali aing ngalian heula sok atuh pangnaliankeun sudi aing mah capek atuh. Mau unting. Ngalian teh cing balik lah. Gunting. Ai aku dewek sih mah teu guna pisan teh. Ayo tuh, rek balik moal. Ngendong di dieu. Aja mah. Bohong. Ayo hop. Tak, uing tak. Ayo. Ajakeun. Yo. Apa? Siap mah. Labu. Naon anjing? Alhamdulillah. Domba teh nyapekeun pisan. Ari mah ngalajukut olangan. Capek aing aing. Kacau. Aduh, capek. Lah yang masih etik emang lah. Etik